Lensan! Men. Naon? Ai mana asa ngaripu sorangan. Ngaripu naon? Tingalikeun kawas aing atuh men. Hirup nu nyarek kemana-mana bebas. Yuk kekah kawin anjing. Temain goblok. Tenyahoun. Tenyahoun naon? Matana berumah tangga. Emang kumaha? Anjing. Mek. Ya, degekeun he aing mah solusi. Naon? Sakiran ada payu-payu. Irit tek anjing berat pakai lompat. Wah, kena sabun anjing kita. Nih. Naon nira rewas Si Omen gelut jeung saha jeung si Aldi. nah atuh ari maneh kalau kakak dia lain misah Maneh pada ya aing geus misah nih. misah kumaha Apaan cek maneh mun babaturan buru-buru misah maneh teh. maksud aing teh lain misah kitu nu belut mah pisahkeun Oh. Pisahkan. Si Wanti memisahkan nih. Anjing sekolah aing sobena tuh. Goblok aing serius anjing. Si goblok ngaran indah hoy bobogohan alapi-alapian naon yang maneh? Tuh, baturan maneh serangan jantung anjing. Di mana? Di rumah sakit. Anjing, daguan di dieu. Naik ngana maneh? Ada wah kawane atuh ke baturan teh. Serang deui. Ku aing serangan tong pikiran kitu. Ay maneh gawe kan buat kabogo jeprot kitu penyakit si aing mah. Heeh. Keselakan anjing mah jeung gelok. Pak beres can ngomen motor teh Acan, kudu diganti mah. naonan nu ruksak Tah, sebrekerna bucat. oh jadi lamun sebelah kena bucat kudu diganti Nah, sebreker mah sekali ieu mah. oh berarti abdi teh kudu ganti salak timbalnya Nah, kan nangis bucat Anjing. mulai mereka. Tulus meuli motor teh. Tulus yang Anjir gagah. Meuli nu teh meuli nurut. anu urut Emak mah. Nahan teh nu teh sakalian. mahal Emang nu urut bakal ngeunahan dipakena? sangeunah-ngeunahna ge nu urut Kurang ngeunah. kurang ngeunah Lamun kitu mah salki mah ge bakal kurang ngeunaheun atuh. nah Apaan salki mah teh da urut. tilas tapi raos goblok Yang salki raos teh. eta anu urut Baik. Bejana mana digulung ku sakampung? Oh men awak nyararikeun men. Si lagi asa ieu euy Dia mah teu nganggap aya babaturan lain ngomong ka urang atuh beja. Men. Omongan maneh masih ga susu pemajikan maneh. Nah, isi akan susu pemilikan aing. Gede tapi teu bisa dicepeng ku aing main. Ya mah ku aing ngumpul cepeng mah goblok. Coba dikenyot ku aing. Kenapa susu pemilikan aing? Lain ningali didinya euy, hirupnya asa rungsing gitu nih. heeh ieu teh karungsing mang boleh kumahanya carana meh terungsing Soal eta mah tuh kudu apal hirup jeung paena nih. Hirup nangan naon, paeh nangan naon. atuh soal eta mah aing geus apal Cik, ari apal teh naon? hirup neang liang paeh neang elap Nah, jadi juga elap mana mah. heuh da salaki aing mah mun geus ngulap sok neang elap Macak semua dari kan goblok. Macak nih, gue damai. sayang enjing mah ulah waka ketemuannya soalna salaki neng aya di bumi coba neng lagi kedatang bulan wayahna da mualami paling ge 3 harian nya anya Hade dibere HP teh kitu we nya. ade Wa anjeung jalu bari jeung salaki batur. saha nu we anjeung jalu Geus? deuleu atuh ieu HP saha Oh, iya dah kurang ajar mah sok ngaku ih saha Bu. Eta duit disasup. atau 7 jutanya mun atuh jang ka emak sekali-kali emak atuh mun lain si nyai wae atuh pasihan si emak Meni karunya karo atuh mah geus kolot mah anu duit teh. justru geus kolot gede pangabutuhna Yeuh, mak, ari pamajikan mapan budak emak sih ka urang mere ngasaan, mere nyusu, ai mah mere teu.
Aing mereka ngeunahan asup nyai lamun teu dibere ka aing mah. Aing mah mere ngasaan teh. Pamali atuh saya kagum kolot kitu. Ya, mata dibere duit lagi bakal pamali. Korek. Mak. Tulungan tuh, Mak. Tulungan naon, Nyai Jang? ngajak ngeusan wae tuh. Ada bongan mana yang nyari wae anak emak. Henteu, Mak, jarang. Maunya si nyai Atuh amak. sekali mah hampura lah, sekali deui we. Hoream da manehna bet nyeun kesalahan wae ah. Atuh, Mak, kumaha, Mak? Teu bisa mah Da kali ieu we ieu mah. Bung, Nah, kabeh lalaki mah sarua. oh, nyai kitu mah geus atuh rek ini. Nah, betrek ini pan bima maneh teh memohon. Oh, da geuningan ibu mah geus ngasaan kabeh lalaki. Saha Saha ari dia kabeh lalaki sarua kitu berarti geus biasaan kabeh. Bung, boy nu geus harus ngasaan lalaki. Men, Naon? nah siapa nyamperkeun aing. Wanian, batur mah sereuneun ka aing teh. Padahal dirinya kuat di kadek, Heueuh, padahal dirinya kuat ditonyok. heueuh. Masieun keur urang mah. Abot masieun Da goblok. nyaho kelemahan dirinya. Naon kelemahan aing? Kamari ditoong ku aing pas dirinya dicak ti kotok. Pikiran tah. Oh, udah goyah tuh goblok. Anjing. Sarap sia mah. Taramenya. Bob. Bob, Naon? hanya perlu euy. Perlu naon? Kumaha dirinya carana eta bisa ngaleungit itu? Gampang atuh. Aing bisa ngaliit mah. Kumaha? Jadi mana kudu loba hutang, men. Oh gitu. Teu kudu tapak ka gunung. Teu kudu Teu kudu tapak di guha. Teu kudu. Cukup boga hutang. Cukup kadang anu lagi lumpat maneh. Deui. Ilas, tapi ilas. Isi tadi aing anjing. Baturan aing ge caprak pinjem duit ka aing ditagih tapi kayakna ulah ratana. Ngaleungitnya. Oh, ada dirinya kan juga kan orang. Wah, itu tipis kali. Bob, Naon? bejana maneh dipecat ku mitoha. Heeh, mata kulang-kulang ge anjing. Nyapedah naon atuh? Heeh, mitoha teh kerala TV pas ngeralak heui. Kitu rek nutup kanyel ku aing sugutna kulit sabar. Goblok minantu durhaka dasar. Mitoha na pelit. Goblok berenta duit 100 teh mere. Kau man anjing.